Wargi Mandeni para baraya SMS di Managayan yang utama nabisan ke para baraya ngagaduhan igahan carita Jawa Rati Muhammad nukiwali naskah ia cerita kerengan kiriksa kumandiri barsi taratas bagian anu ka genit balas sakumah nu kantos di taratas hanca cerita di bagian ke-15 padaran mang jadi kepegatuan ji zaman semedarkin keayaan alam tiberan di lembur Cibendi khususnya atuka Kancarawati anu harita kena wangkong jeung si bungsu nyatana Burosada sabab Burosada kekeh murkana supaya dibawa kadinya cenah maksudna hayang ngaliung sadudulur kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita nyalangkung paos mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana namun ulah kajong-jongan teuing kade hilap janela poho panto lalih kana kunci wilu jeung umi Receh di sarada patembalan jeung baturna pampaesan keayaan alam berang harita di lembur Cibendi. Bre atuh harita aya dua tantungan jalma. Keur darayu bangun senang bangun bunga keur ngarobroh paduduaan. Horeng si mana horeng Kancarawati jeung Adin nu katalah Wirosada. Malah Wirosada teh harita geus ngadongengkeun segala rupa kahayangan. Hitung-hitungan ku kekacapan kieu ti Wirosada. Sakitu cak, jigana betah pisan aya abdi mah betah di teu sugema aya jadi teh nya ngan. Nya kitu cek sok ingat Kakang Murkana. Nya kumaha tah pamadegan ece ngeunaan kitu. Dadi mah keukeuh hayang deukeut jeung Kang Murkana. Kieu Wirosada. Terkaya Murkana makeun bae teh kudu dipikiran teuing. Naha, dengekeun heula. Kahiji manehna tegas dewasa, kaduana geus dipercaya ku akangna jadi wawakil Mang Dipa. Atuh katiluna asa teh kudu dijieun hawiwang. Sabab naon? Sabab aya di Kalang Sawung teh teu jadi jalma jajahan. Malahan mah dipercaya pikeun babarengan jeung Mang Dipa. Dina ngolah paguron sina tetep manjang kalawan Nanjung. Jeung aya dina bebeneran. Perkara kesenangan hirup di dieu mah ulah dikuatkeun di jeung urusan eta. Naon sababna ceu? Sabab kesenangan kapibana ku urang duaan di dieu teu mutlak milik urang. Da puguh di dieu mah atuh Den Purwa nu kagungan kawasapan. Ngan anjeunna jami saleh teu aya cawadeunana. Tah ku kituna Wiro. Urang salaku anu milu senang kudu bisa ngahapekeun diri, ngahapekeun maneh teu kudu kokomoan hayang karasuku sadudulur atuh. Ku kapibana kurang duaan geus kuduaan oge geus mangpiang-piang nuhun. Malah leuwih teu nuhun cek aja mah. Jadi lemuseg urang aya karep mawa lanceuk maneh ka dieu Murkana ade ece ka dieu sangkan babarengan senang-senang di dieu. Ece mah hariwang. Hariwang mah ece teh mah jeung hariwang. Channel asli dongeng. Ari di mah sagala cukup. Dengekeun Wiro. Bisi disebutkeun kokomoan ku pihakna Kang Purwa atawa kuno sajen. Pikeun ece mah moal aya basa pada dulur, pada baraya atau pada lawuh. Marek ngasal-ngasalkeun dulur sangkan kapake. Sabab era kudu geus mikanya ka diri urang. Tak kitu kayang ece mah Wirosada. Sing bisa ngahapekeun diri hirup teh. Sarta bisi aya basa ti jalma rea. Bisi majarkeun mangkang mumpung sampai da aya dulur anu jeneng di kademangan. Terus murid sangkan bisa milu nempel ka bawah senang. Moal ece mah Wirosada moal kitu. Kumaha kabijaksanaan Kang Purwana we mah. Dan jeung oge langkung waspaos atuh. Langkung waspada. Kana naon rupa nu perlu ditibankeun ka urang. Atuh saja bakti kitu Wirosada.
pikeun murkana oge teu eleh bagja. Ah, bagja kumaha ieu teh bogo pa jauh jeung dulur. Tanggang jeung baraya. Wirosada. Sabab lanceuk maneh nyatana murkana jeung adi euceut teh. Yeuh, teu ieu dihukum atawa disengker kabebasanana. Malahan mah kalah dibere kapercayaan pinu pikeun tetep jumetep ngurus paguron. Malah jadi wawakjeuna Mang Dipa. Ini hanap-hanap apa teh. Tapi panghargaan ti Kang Purwa anu sakitu hadena. Sakuduna mah atuh najan dihukum oge wajar. Dar tadina musuh. Tapi kumaha kabuktianana? Apan teu kitu geuningan Kang Purwa mah? Ya teh hiji ciri Wirawa. Yen Kang Purwa teh jalmi landung kaus, landung kandungan, lair aisan, leuleus jejer liat tali kasebutna. Kanu kitu oge teu oleh nya. Tak kulantaran kitu, urang teu kudu loba pikiran itu ieu. Tarimakeun we ka asih jeung kanyaana. Ulah nguciwakeun manehna. Ceuk Kancanawati ngagelendu mamatahani gadi adikna. Sangkan teu matak jahit kana manah Den Purwa, ulah matak janten kuciwa. Ku Wirosada kapikir jeung kaharti pisan omongan lanceukna kitu. Pepeling ti lanceukna teh katarima lahir jeung batin, tok atuh harita. Mohon cek. Kartos atuh pamikir tu mah. Sapamadagan serang abdi margi leres pisan urang mah ulah kokomoan tak itu. Ulah kena-kena geus aya kasenangan nya teh nya. Terus ngagugusur dulur anu teu mampu sangkan satarap jeung urang. Tentu ieu teh bakal goreng ka hareupna nya ceu. Nya atuh bisa jadi duit barowit ka sarea. Kana urang pasrahkeun kana hasil pagaweanana nya teh nya dari Kang Murkana mah alus gawena mah dibarengan ku jelema komo. Boteng langsung diangkat jadi pangurus paguron Karang Sawung engke nama. Mau dicepeng ku Mang Dipa. Jangan sekayaan sakitu kasepuhanana. Geus sepuh da laras pisan atuh Den Purwa mah Kang Purwa bijaksana. Nu hade gawena diganjar ku kahadean. Anu goreng gawe menang pepeling anu wajar. Keuna tuh cah. Regle hate abdi anu mah moal mikiran ting Kang Murkana. Cik Wirosada. Manehna sahate jeung jadi lancik. Tara pahiri-hiri, tara pagirang-girang tampian. Etuning layu, tara pakia-kia. Puguh we Kancanawati oge bungaheun. Sabab adina teu oleh nurut kana papatahna jeung teu matak nyerakeun. Bener gitu Wirosada. Syukur atuh ari kaharti jeung katarima mah eusi oge regreg. Ngan oma cing rajin diajarnya. Gudahkeun waktu teh sieun sahade-hadena. Sugan jeung sugana aya milik bisa digawe di kademangan. Sorry. Teu kitu milik mah. Kitu pisan cita-cita abdi ge ceduh. Kan hanya kawe hasil pagawean sorangan hartina mah. Menang pagawean teh dumasar kana kamampuan urang dina ngajalankeun pagawean. Lain jangan karena digugusur dulurnya cewek. Tah itu. Nya bener nya. Ngarasa teh yang kuat. Kurupa-rupa dodoja nya cewek. Tah. Syukur alus. Memang kudu kitu bro. Tah eta ngaranna deui cewek. Wirosada plong hatena ngemplong. Manehna beuki betah cicing di dinya teh jeung gede harapan. Dina hatena inggih janji rek bener-bener ngabdi ka Den Purwa. Moal lalawora dina diajar, boh ngaji, boh bag-bagan agama sejena. Pon kitu deui atuh pangajaran sejena. Sabab Den Purwa teh najan riweuh paciweuh ku pagawean oge teu oleh mentingkeun ngajar murid-muridna. Utramana pisan mah ka Wirosada nu geus katembong bakat jeung kajujuranana. Kasubi para warigi can urang tunda heula anu keur geumeng catur antara Kancanawati jeung adina. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan Den Purwa.
para wargi sumangga kiwai urang pusrikeun perhatian urang nyatana ka Den Purwa. Den Purwa cikeneh pisan rengse ngawurukan murid-muridna babarengan jeung Aki Puralaga. Duanana caralik di emper pondok bari jeung ngobrol bang anu salse pisan. Barang kerjongjon kitu kurutak aya nu datang. Hiji tangtungan lalaki segut nakeranan. Napasna hegak jiga nu tasumpat jauh. Beungeut barebu beureung jeung bulairan kesan. Atuh puguh Den Purwa jeung Aki Puralaga ngarasa kaget. Duanana meulikeun kacuringan. Aya naon tuh pas? Jiga nurus-rusuh teuing teh. Den Purwa naros kanu kakaradatan. Nu disebut upas kalah napasna hegak bari jeung sungut calangap. Brek diuk dina bangbarung. Memeh ngajawab husap kesan anu renung dina beungeut jeung hentaran. Channel Berkah Segara. Channel asli Mang Dedi. Hapunten nu kasuhun pun Mang kumawan teu ngaganggu kasalira. Mang teh gaduh kalerepot manawi jeung teu mara teu kaabotan. Saja mundut tulung. Ceuk di upas nu katelah tarliat. Meuni teh sirikna nyembah-nyembah. Atuh meuni colohok Den Purwa jeung Aki Puralaga. Beuki kaget ngadangu anu ngabuih ngomong. Keke ulah rusuh teuing, Mang Upas. Gerah omongkeun sabab-sababna. Sarta gerah bejakeun tujuan usahana naha aya naon ge Mang Upas teh. Sumuhun kieu Dek. Uli tadi teh aya semah tiluan karompok. Terus Ari milih kena cariosan sareng pakaianana mah Mang teh. Percanten we sangka gaduh sangkaan ye eta teh jalma bener. Anu hiji mah anom keneh ngaku-ngaku ngaran Wiragati. Manehna ngajanggian kapun anak. Sangkan pasisiang nemonan manehna cenah di parampatan Caketangkal Asem doageun caning. oh nya terus Nyaurkeunana mah anjeunna teh bade maparin peuteui sareng buah. Dumeh anjeunna ngabanar bubuahan cenah kitu. Nya kalaresan we. Dinten ieu atuh ngaborong ti Pasir Lempeng. Ngajeng pun anak teh numponan kana amanatna. Nanging aduh ade. Mata gerewas ade. Neme teh aya wartos di Mang Jungin tukang ngalainuk. Anjeunna ngadangu istri jejeritan di babalumpat ku hiji jajaka. Lumpatna teh kebat, muruna teh ka Gunung Kalayar. Bari jeung mamanggul eta istri, teu kumaha kitu abdi teh rewas. Sukses pun anaknya adik anak kota jami. Gitu Den. Aki Puralaga mencerong bangun penasaran. Sedangkan Den Purwa unggut-unggutan ngabanungan anu keur ngabuih ngomong. Kelila pok Aki Puralaga harita. Nyajan keke nyahai yakin anu maling nasi Wirapati anu kungsi nganjang cia. Henteu ari yakin mah sepuh. Nanging kari-kari aya wartos kitu pun anak teh aya balik. Dugikeun ka ayeuna teh ngampleng we. Teh wartos-wartos dasan. Sajabi ti kitu sepuh. Hati abdi sesoblakan wae inggis ku bisi rempan ku suban ku anak lalos-lalos dicana kabur ku si Wirapati. Eta gitu sepuh. Oh ai kitu kalinya teuing atuh mun heueuh teh mah. Tapi kumaha lamun geus kieu atuh anyom? Nya bade diberi wae acan nyapi teh heula sepuh punten. Tenang lah anan. Keke mau pas? Abdi. Dupi putra Mang Upal teh anu mana teh anu dijanggian ku Wirapati teh. Nah anu gede atawa Mawi. Anu parantos parawan. Renduh si Sutira gitu. aduh bahaya lamun kitu mah tutang tu aya tujuan sejen si Wirapati teh. Keke. Tapi kelan. Ari tanda-tandana kumaha eta jajaka teh? Mang Upas. Den Purwa toleh nalak-nalak kena kejadian harita. Ngarah gampang mareskeunana meureunana. Jangkung alit rambutna galing kulitna hideung meles. Dina taarna teh aya caca jelas rahut. Sarta aya karang dina palipison anu kaduhu. Da sakitu we nu katinggal ku si Mang. Den, tulungan Mang Den. Cek Upas nu katelah Mang Karlia ngalengis melangka anakna di sini bawah kabur ku Wirapati. Den Purwa tenembalan. Ret ngareret ka Aki Puralaga jika nu menta nasihat. Kumaha hadena pikeun ngarengsekeun masalah ieu?
Sabab Den Purwa loba urusan anu sejenna. Nu tangtu mah bisa langsung milu nyusul. Sedangkeun Mang Upas kudu buru-buru bantuan pikeun neangan anakna nu katalah supira. Anyom betenya. Ulah seueur emut anyom, ayeuna mah kerahkeun ya para pengawal. Apan seueur kewarangeun mah, Jang Wardi upamina tiasa diandalkeun. Ceuk Aki Puralaga langsung ngerepet tuduh. Kuden Purwa kahartosen. Baros pisan sepuh kek. Urang utus Wardi we nya. Sina nyusul Wirapati. Nya harita keneh Wardi disaur Kuden Purwa. Trojo Wardi teh nyamperkeun manehna rada lewas oge sabab keur ngeunah-ngeunah gogoleran aya nyusulan. Parandene kitu teu wani baha. Sabab anu nyaur ka manehna teh dununganana anu dibelaanana. Bade aya pigeus naon? Juragan, ceuk Wardi bari gek diuk sopan pisan luk tungkul. Aya tugas keur maneh Wardi. Ayeuna pisan. Tuh, jig. Geura udag bangsa Tarawan anu geus kabur ka gunung kalayar. Tah ieu putra Mang Upas diiwat cenah ku si Wirapati. Taya anu bisa ngudag. Tah ku kituna geura jung indit ayeuna susul si bapa maling. Nyisutirah cenah kudu beunang. Bangsatna kudu katewak. Kitu. Duh, baru kanan aya anu diiwat. Nah iraha eta teh? Agan kumaha ngawitanana? Dongeng nama panjang lebarkeun ke urang dongengkeun deui lamun maneh geus hasil ngudag bangsat. Anu mah teu aya waktu. Bisi musuh jauh manten, bisi musuh anggang manten. Lamun hasil bawa sakalian ka dieu tah si Wirapati teh. Kukula teh arek dipariksa. Nah naon jadi maksud jeung tujuanna badar maling Parawan. Jigradit untuk subana den agan tangtos abdi diberi nanging nyungkeun widi bade ngabantun bala tiluan. Bilih abdi henteu kiat. Cek Wardi berijeng terus nangtung. Hatena rada deg-degan sabab menang tugas berat. Perkara barat mah kumaha diperlukeunana we. Najan rek masalah we jalma oge teh jadi masalah. Pek we atur-atur kumaneh. Pokona mah bangsat kudu katewak isutir aku kudu karbut deui dina kayaan salamet tak kitu. Karut unjuk semangat den. Sejadi estukeun pisan. Nya atuh sanggis anitan Wardi kaleros indit nguru ka hiji imah anu beulah ti kaler. Di dinya tempat kumpul anak buah anak Wardi. Kabeh-kabeh kedarayuk barijeng ngobrol. Sedengkeun Mang Upas harita teh kacidang ngemprong hatena sabab percaya kana katanginasan Jang Wardi anu geus pada nyaho kana kapinteran jeung pangalamanana. Apan dina maluruh tujuanna pati oge hasilna teh hade pisan. Dupi Mang kada kumaha ieu teh. Aden ceuk Upas karya Kaden Purwa. Aweuna mah Mang geura mulih we. Engke oge mun aya beja teh mah tangtu kukuring bakal ngutus barudak ka ditu pikeun ngabelaan ka Mamang. Ngan kade ulah gugup, sing sabar jeung tawakal. Nya, da eukeun ditarekahan pan. Atuh nuhun Aden. Mang sejatumuh kana amanat alira pernios Mang bade wangkul heula di kantun ieu. Atuh nuhun kana perhatosanana ti agan. Cek Upas karya. Bungaheun pisan hatena teh jung nangtung sejamian ka imahan. Upas karya ninggalkeun eta tempat. Den Purwa ngareret ka Aki Puralaga harita. Sepuh, anyom. Kapungkur Aki teh parantos caurkeun yen di Gunung Kalayar teh aya hiji kiai anu seueur muridna sarta seueur kenalanana. Cobi saurkeun sakali deui. Nah saha jenenganana eta teh sareng kumaha tingkah lakuna? Memang leres pisan ya. Bade komah giginya teh aya hiji padepokan nu dicicingkan ku Singajaya. Ari keur bareto mah
Eta jama teh memang kacidak pisan nyantrina anom. Hade tata hade basa gede jasana ke masyarakat. Siapa bisa ngabantu jeung nalingakeun keamanan lembur. Tapi aki teh geus 11 tahun tecepung jeung manehna. Sarta teh nyaho kana kaayaanana ayeuna. Komo ari kana kaayaan murid-muridna mah aki teh bisa ngira-ngira anom. Cik Aki Puralaga nerangkeun kaayaan di Gunung Kalayar. Ngeunaan hiji jalma nu katalah Sina Jaya. Hiji tokoh persilatan anu geus lila teu kadenge kagiatanana. Upama kitu mah atuh sepuh. Abdi teh gaduh sangkaan buah-buah si wirapati nu maok anakna ki. Upas teh meureungan anak buahna Sina Jaya atawa muridna. Tah cik kumaha pamanak sepuh? Iya we nya mah kasep. Ngan perlu bukti nu yakinnya heula lanangan. Sabab Sina Jaya teh teu kaasup mah jahat malahan mah mina ngabantu kabarea dina ngabasmi anu jahat. Tak itu pamajagaan aki mah. Aduh. Den Purwa ngahulang. Anjina ngalenyepan cariosan Aki Puralaga. Tetela aya benerna yen kudu waspada dinangna entukeun hiji putusan. Ulah gagabah jeung ngalawora. Bisi palengkeun gas bekas nyalahan. Laras kitu atuh sepuh. Memang kada aya heula buktikeun atuh. Urang talingakeun we heulaanan nah kumaha sanyana. Mugi-mugi usaha si Wardi teh atuh bisa mawa hasil. Sing bisa nyangkalak nu ngaran Wirapati ngerah kanyahoan sagarupana. Sarta bisa mukakeun masalah tepikeun karensana. Tah, laras kitu anu. Kan welanan. Ulah kagetah sarupakeun. Cek kudu rusuh pahibut. Percayakeun we. Kajang Wardi, anu jangan tuh bisa ngungkulan masalah ieu we mah. Jamanina geus loba, geus boga pangalaman. Kitu cek ingetan aki mah. HP-na ribet nya. Alhamdulillah bina basa ulah hampura we pada telat kumaha walarna. Kanggo kalau emang anu ngentunkeun SMS aya patarosan mogi mang tiasa ngajelaskeun ai owah diusir teh mere mata nanyakeun ge teu uninga autonya. Ari owah diusir teh lo nya henteu dina aya pamadegan bener-bener. Sakapeung bener, sakapeung salah eta mah banda manusia kitu teh mah. Owah diusir nya. Aya omongan isuk teh kapake sore. Sakapun bener, sakapun henteu jelek maturnya banda manusia. Lajeng nu kaduana Mang Dedi cenah ieu teh abdi atuh disebutkeun ngaranna namanya bade tumaros. Panuhun Mang Dedi tiasa ngajelaskeun ulah kirang punten madah tunuhonna. Lair Aisan teh gede pangampura jeung tinimbangan banyak. Lair Aisan teh gede pangampura jeung tinimbangan gitu dah. Gitu urang kapaukan. Koronyoh si bangsa teh datang tah apa banyak sejam si bangsa teh gede hampura nah yang tadi hampura kurang nya gitu aing mah maka salahna harapna wayahna ulah kitu-kitu deui. Lajengna deui aya kabendon Mang Ded itu ti mau sebutkeun kabendon aya kabendon teh bebendon kakeunaan ku doraka atas supata kita lagal-gabah. Lamun urang doraka kakolot kena bebendon teu pangaran kitu loh. Lagal-gabah kakolot. Tah kitu nya kanggo kaala. Lajeng Mang punten pangjelaskeun ai hartos ngagantung teureun ai alo. Kena eketan di hampura kumaha nya berarti alo kitu lingan. Gantung teureun teh hayang keneh beak manten lamun urang geus ngaliwet bereca kulimaan. Biasa letter hayang keneh. Tergantung triliun kalau gitunya. Urang pungkas bae Mang Ded mugi Mang Dedi kedah mangwalerkeun panuhun hoyong dibacakeun dina acara panyelang carita dina Binara. Sanes Binaraga isi aluna teh. Bina basa. Binaraga maksudna. Adirai. Saya mau berupa pangjelaskeun ai bangreung teh naon? Bangreung teh kaweur tetenya.
tak jadi palahok tebugu urus kaweur bangreung teh kaweur nya gitu teh kaweur para baraya urang dia mah genepan yang di walar kumang teh urang 5 menit tos we heula kita can ka keluar patarosan alo lah kira hapunten margi dijaga dengan mangsa bangga urang bandungan di caritana mengenai kumang Dedi ka Tunda. Urang Tunda keayaan Den Purwa kalih Aki Puralaga. Tenden sakedeng Tunda sakedat tantu kaharep kasampul deui ayeuna urang puseureun perhatian urang nyatana kawardi anu menang tugas ti Den Purwa pikeun nyusul Bapak Maling teh nya. Kumaha atuh lajenganna? Enggak. Channel asli dongeng Mang Dedi. Alam beki berang, breh atuh hiji tangtungan pamuda, nyatana wardi. Kaluar ti wewengkon kademangan, harita tegis tepi kan dijugjug langsung asup ka hiji imah. Nyamperkeun ka anak-anak buahna anu carohok kaget. Sabab pamimpina tas disaur ku juragan Demang. Pok si Radi harita teh nanya bari melong ka wardi. Aya naon Kang Wardi? Nah, aja ganu dinasna kadahanan. Sabab tadi teh katempu aya upas tabumi Demang. Baba aya karaman ya. Kang? Bener pisan Radi. Aya karaman euy, ayeuna kieu. Radi, Unus, Uja, kudu milu kakuring ayeuna pisan. Biradang dan sim saringset. Makaran ulah tinggalin. Urang nyusul si bangsa eta. Nu geus maling puterna Pa Upas, Mang Upas. Nyusul tirah cenah. Aya nu ngiwat. Alah. Ye bawa lumpat tuluy ngaku Gerapati. Tah kitu sok siap-siap. Cik Wardi bari jeung tetep ngantung panon melong ka anak buahna. Aduh. Kutan kitu. Ayeuna ngudagna Kang. Cek si Radi ibangun teu percaya. Nya ayeuna atuh na ka sohok. Hayo beradangdan. Urang ini ayeuna. Ulah teuing bisi musuh jauhan den. Wardi rada merongos haita. Atuh si Radi Unus katut Uja ting koreat ngantung. Terus ka kamar masing-masing sarta saradang dan saringset pisan. Teu poho mawa pakarang. Teu kungsi lila nu tiluan geus sayaga. Jung narangtung di deut lawang. Salengkeun Wardi buru-buru ngomong deui kan sejena. Anu sejen tatan-tatan ieu sing rancing geus ngajaga kademangan. Bisi aya musuh anu nusuk anu deuk boga niat jahat ka juragan Demang. Lamun aya naon gancang laporan ka Ki Puralaga sarta di dieu dipercayakeun ka Iming. Iming. Yap. Nah, tarik-tarik teh bisa ngomong teh. Pikeun jadi pemimpin salaanan, pek jalankeun. Yap. Cacap ngomong kitu Wardi reos indi dituturkeun ku si Radi jeung Unus katut Uja. Ditu teh ku balad-balada anu geus anu teu sempet ngajawab kana parentah ti Wardi. Sabab anu ngomong terus ngaleos. Atuh ngan bati colohok we. Can aya nu ngomong. Nu akhir mah las nu opatan nyata Wardi sabatur-batur tetembong deui kateureuy ku pengkolan. Iming jeung Bartuna Baradani ngabagi-bagi tanaga pikeun ngajaga bumina Demang. Sabab kaayaan geus maju ka alam buri jigana bae beurang telah diganti ku alam puting.
Sa alam harita teh gesurup katukangan gunung khususna mata poe. Wewengkon Cibendi atuh geus kaiuhan. Sakedeung leuwih tereh nincak mangsa puting, tapi memeh reketek alam poe. Kaupahan ku cahaya layung anu hurung turu. Ngadingding belah ti kulon, ibar di luhureun gunung. Tong geretrean di sarada manuk-manuk ting aratro ginadahan. Jika nabae neangan sayang, sawarde mating kaper neangan pamendokan. Wis puguheun tong ngeret mahareang tidak jadi di sarada. Lalai badot geus aya nu kaluar ting kalayang nyamberan remetuk jeung reumit. Dina kayaan kitu Wardi jeung anak buah nantil geus aya di lamping gunung. Mapai-mapai jalan satapak maluruh bapak maling. Sugan jeung sugan aya milik bisa ngarebut ni Sutirah. Jang Wardi lempang pangheulana. Salila di perjalanan teu oleh mikiran ni Sutirah. Nu geus dipaling ku durat maka. Heran. Tahun-tahun aing teh cicing di Cibendi. Tapi kakara ayeuna aing kapalingan parawan. Da kumaha carana nya diculik ti imah atawa dicewa keur leumpangan. Asa teu kaharti. Komo ari bapana upasna. Kitu cek hate Wardi. Manehna encan ngarti kana jalan-jalanna kajadian. Da can didongengkeun ku dununganana. Atuh rada bingung pikeun maluruhna oge. Tepati sumanget. Tamana nyusuna ieu teh Kang? Kudu puguh heula ieu sabab ngarah teu lobat mikeun tanaga. Kuring mah teu teteg hate ieu asa honcewang kieu. Si Radi nu leumpang tukang Wardi. Tu banyak beri musap kesan anu renung di dataran. Urang susu ka gunung kalayar we. Sugan di sugan aya milik sarea. Ngan ari kitu jeung kieu mah teuing kumaha. Da teh nyaho ngamitina. Ngan anu jelas mah dipalinga teh ku Jajaka anu katelah Wirapati cenah. Tah ngan sakitu katarangan teh juragan Demang teh. Cek Wardi mah oge kurang percaya kana dirina. Sabab teh cukup bukti pikeun maluruh musuh. Oh, ku si Wirapati urang mana cenah Kang? Pemparikeun atuh. Eta kudu oge teh nyaho eta keun lah, teh kudu dipikiran soal eta mah. Meureun oge urang susul mah susul ka gunung kalayar. Datang tu nu jahatna mah aya di dinya. Nah, ayo tu sugan aya miliknya Kang. Naon hadiahna cenah? Lakah mikiran hadiah ari silaing. Yeuh, ari nulungan anu cilaka mah. Entah mikirkan hadiah-hadiah segala rupa sebab goreng patut kasebutna. Rek diburuhan rek henteu oge, jalankeun mah jalankeun kewajiban. Jeung deui ieu dengekeun saradi. Parentah ti juragan Demang anu kudu dilaksanakeun kalawan hade. Kelakah hadiah dipikirkeun teh. Cek Wardi ngomongna daria pisan. Manehna mah teu tuman mikiran nu karari itu. Sabab dina ngabaktikeun tanaga jeung pangabisa teh bener-bener ikhlas karena Allah. Tara mandang kana buruh atawa hadiah estuning tanpa pamrih. Sanes ngarap-ngarap hadiah kuring oge Kang. Geuning tadi make nanyakeun hadiah sagarupa. Sari. We menangkeun Nyi Sutirah bakal jadi salakina kitu. Si Radi ngerteuteuk sieun. Ari heueuh mah madeh geus nyanyo geus wawuh. Nya moga-moga we sing beunang ku si laing atuh. Geus hayang kawin si laing. Nya gando. Geus waas. Singkat to atuh digawena nya ngarah Nyi Sutirah beunang ku urang. Pek lamar ku maneh. Suweun sugannya dibikeun ku bapana. Da kuring atuh can hayang kawin. Cek Wardi bari jeung nyarenge. Tapi tetep jongjon lumampah. Kaayaan alam beki maju ke alam poe. Cahaya layung beki sorem atuh kacida mata keungna. Lantaran maju kaleuweung.
bari jeung ditinggalkeun ku cahaya layung nu tadi ngumpul. Tungtuna mah katak kereup alam poek. Jalan anu dilewatan mimiti rembak. Sato leuweung reang di sarada. Babence jeung ciang-ciang patembalan. Tah bara-baraya babence teh tuluh jalukna nya. Nah jeung Wardi sawardi sabatur-batur harita geus tepi ka tengah leuweung dina mangsa alam peuting. Nu aya di gunung kalayar teh eta leuweung teh. Wardi katut anak buah nu tiluan rasa bingung. Sabab teu puguh anu dijugjug teu nyaho ka tempat ayana musuh. Da puguh teu aya dipake padoman. Tungtuna mah kabeh rugreg areun. Wardi ngahuhulang berjeng mikir. Nyangan akal tarekah pikeun menangkeun misuh tirah anak pang upas. Kada kemana orang teh yo Kang? Nah mending geningan kalah losas kalawung. Kararoon. Cek yang ulus banguling-uling. Hatena mimiti deg-degan bisi teu apa kana jalan pangbalikan meureun. Sabab asup kaleuweung dina kaayaan alam poek. Jeung sieun ku sasatoan anu tinggalaur di sada jeung sieunan. Kayaning orai sanca ting karokok di sarada. Ngadenge anak buahna kitu pok Wardi harita puguh kulit oge bingung ge cenus. Lantaran asa kasasar lampahan ting teh ye. Kumaha lamun teu nyaho kana jalan pambalikan, mangkan geus aya di tengah leuweung teh teu apa ngalir kaler kidul. Wardi ge ngeuleuh bingung. Nambahan lewang katilu anak buahna. Atuh puguh Radi jeung Uja ge tinggal lenjang. Kumaha geus kieu atuh. Da eta akan mah maka los-los kadieu mung katalimang teh nyaho jalan tan cilaka meureun. Cek Radi mayedo ka Wardi. Nu memang pikiran anak ngadadak kaweur. Ti kawas biasana sabab teu puguh jugjugeunana teh jelas udageunana. Nya kumaha tuh Kang? Rek naon atuh dijalankeun lamun kieu mah tuh Si Uja ngeuluk ngomong. Kituna teh bari jeung cungas jimeus leuwah liuk di barung ku hatekeun. Aya kieu atuh. Jeung tibatan nyasabkan leuwih jauh mending keneh cicing di dieu. Urang ngadaguan alam beurang. Tah engke lamun geus beurang urang balik deui ka sisi leuweung. Sugan jeung sugan aya lacak atawa tapak anu jelas ngeunaan si Wrapati mah kitu tah nya ayeuna mah kumaha satuju sarea. Cek Wardi usul panon lara teret kanak buahna ukur daraliu tapi ukur kadenge sorana hungkul we sabab poek menikeun kamerdong. Tadi oge waktu leumpang silih cakaleungeun. Harita atuh nyebut satudu meh bareng tiluanana. Pok Wardi harita tah sukulom kitu nya geus we lah. Teu kudu maju deui urang reureuk bae dieu. Sabab diteruskeun oge da moal aya gunana. Bisi leuwih parna beuki jauh nasabna. Nya sanggeus rempug sadaya. Terus we nyangan tempat nu sakira aman bisi aya maung atawa orai galak. Kabeneran aya kiara nu akarna pabaliut dihandap. Di jerona jiga aya guha. Wardi atuh ngodok sakuna ngabijilkeun korek api brai caang nulisan. Remeng-remeng katempo di jero akar aman teu aya orai galak. Sugri para wargi urang jojo ringkesna mangsa alam dina ieu carita. Panjangna alam piting teka catur urang kocapkeun kana mangsa wanci balebat atawa isu-isu. Anu opatan nyatana Wardi sabatur-batur nyerempod harita. Dina handapun akar kiara nungguan datangna alam beurang.
Sabada kadenge sorak manuk saeran Wardi jeung anak buahna kalaluar tina jero panyumputan. Ret kakale ret kakidul tetep cameom keneh da puguh di jero euweung luang liung. Ngan hawa geus beda, tantu geus wanci subuh. Kumaha urang Kang? Adek miang ayeuna teu ngadaogan caang. Da ceuk karasaan mah geus isuk teh tereh caang. Ceuk si Radi untuk kalawan teh sabar. Lamun geus nyaho kada jeung kidur mah teu naon, indit ayeuna oge. Sabab geus remeng-remeng ieu teh proyek teuing jiga tadi. Tapi ka mana tujuanana atuh? Sabab lamun ngaju ngidul mah cilaka, bakal leuwih geledegan leuweung ge. Aduh. Apa we ari kaluhur mah? Ceuk si Radi bari jeung nyarenge. Nu sejenting sarenge siri koneng. Dahatna mah keukeuh cangcaya. Bisi teh bisa balik deui cenah. Boro-boro mikiran musuh, awak sorangan ge asa diancam bahaya. Jeuk jarempe, nu kadenge iwati sorak manuk-manuk anu beuki lila beuki rame patembalan. Ari hawa alam beuki tiis karasana. Akhirna berai alam tiberan. Tatangkalan jeung dangdaunan katempo kelawan jelas. Bararasih ku cai ibun anu rada jauh katutupan ku halimun isu. Teu beda jiga hasil ipis anu bijil ti hawu. Tah, aya mas cukup waktu ninggang mangsa carita urang tunakeun enjing urang baju deui. Baris narata sebagian anu ka-17 narunya. Hatur nuhun kumaha diperhatosanana jeung kantung kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.